Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa syukru ala nikmatillah. Puji sidarang syukur urang sami-sami sanggakeun ka Zat Allah anu Maha Ghafur. Alhamdulillah kalayan takdir mantena mentasan kudrat iradat anjeunna dina takdir anu endah. Dina wanci urang sami-sami nyakseni insan Allah nu baris ngalepas lalagasan manjing kana alam ngaribit ngarumah. Nyaeta ceprehan mudah-mudahan wae urang ngariung dina ieu saat sing dijadikeun ku Allah Subhanahu wa taala ieu riungan teh nu pinuh ku barokah ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, sholawat sinarengan salam pamugi tetep dilimpahkeun khusus ka Musti Kaning Alam Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu ngabahu dinda di satang kerok langit, satang kara kejagan, satang ku bumi menjadi rahmat pikeun sakabeh alam. Mudah-mudahan wae urang sadayana karahmatan bahkan jaga di yaumil akhir. Cek Etni, cek Kokom, cek Eti, cek Tuti, cek Iya. Sadayananya sing ingin syafaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Oge teh kakantun panginten ti dieu urang sadayana ngariung bari jeung ngaleut ngangkeuy ngabandayeut ngebat-ngebat nyatang pinang dibarengan ku hate anu ikhlas bari jeung muklis. Jamaah ibu-ibu perantos ngaluangkeun waktos ka ieu tempat ladunan pangulam sahibul bait. Ieu teh hiji prestasi support motivasi kanggo ceprehan. Mudah-mudahan kasayan ibu-ibu sadayana dikawit imah duikeun ka ieu imah deui sing diwales ku Allah Subhanahu wa taala kalayan pahala anu manglipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ibu sadayana nambe sami didangukeun maca Al-Qur'an ikhlas, ibunya maca Ar-Rahman ikhlas, maca sholawat ikhlas, bari jeung di tukang main heuai wae aya. Dan teu munafik nyebunya ku pangajian mah tun. Jujur ibunya ku pangajian mah tun. Sim kuring ngitung heuai 7 kali. Dan teu munafik pangaosan mah mawa duntun. Sim kuring bunga dina ieu waktos hiji tiasa silaturahmi sareng Pak Asep Mulyana teh cucu. Kaduana sim kuring ti bunga kunaon sabab sim kuring ti dia calik didampingi ku galeris tingali teh. Luar biasa. Jamaah nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sim kuring ngaraos hiji bunga aya sedih aya ieu. Sabu ai Pak Asep teh cucu teh budak sadesa ayeuna wungkul kenal teh. Sang almarhumah teh Yani bahkan apa rehan juga alitna gitu berjuang. Kumaha teh cucu nya teh Yani ayeuna alhamdulillah perantos ageung bahkan ngarumah tangga. Ieu teh hiji kabungah kolot ieu. Nalika ningali budak lahir ka alam dunia salamet, kaduana ningali murang kali rek ngagaduhan jodoh gitu. Mantap Pak Asep ke kieu teh bupunten sakali deui ieu teh nandakeun syukur ka Allah Subhanahu wa taala ngundang ibu-ibu sadayana bakating ku bunga hatena ningali incu geus aya jodohna ningali anak geus aya jodohna urang doakeun sing meunang rezeki anu gede sing loba milik nya mudah-mudahan oge urang doakeun sadaya jamaah nu halaladir ti dieu sarua urang doakeun sing loba doa agar punya duit gitu. Udah temu munafik ibunya orang tanya bu temu munafik. Ya sungguhnya hampura apa? Ya totos berat suaranya. Ayeuna teh ka Cimuleut aya tabu 10 sungguhnya kada ka Cimuleut aya teh acara biasa. Acara bapak-bapak grup nanti bu pingpong hayang syukuran cenah ibunya. Gitu. Eta punten. Jamaah nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, punten ibu. Cep Rehan teh cucu Pak Asep. Urang ayeuna ngaji babarengan ti dieu teh jadi simbol terhidup kasep anaknya wayana. Bieu nepikeun ka ngaji Al-Qur'an luar biasa, nepikeun ka ngadoana luar biasa, nepikeun sholawatna luar biasa. Ieu teh nandakeun hidup teh kudu jadi imam, jadi salaki anu soleh. Terus didoakeun ayeuna teh punten Cep Rehan teh ku jadi salaki soleh. Salaki anu nyaak ka pamajik, salaki anu gede kacin, salaki anu gede kadet, nu intina salaki gede kan. Tanya kanjut.
Si menit jelas kanyut. Untuk gede mah tengenah. Ngesompral dia orang dia gede kanyut. Ya hareupeun bisa nih nyamunya. Gede kanyut. Itu Kang jadi alok tegede mah tengeunah. Misalnya orang dia gitu. Jadi ieu teh didoakeun itu. Ceprehan teh punten inti nama ieu teh siloka jeung simbol ngadua ka Allah Subhanahu wa taala. Ceprehan teh sing jadi caroge anu sol. Sing gede kanya. Gede ka cinta, gede ka deudeuh, ka pamajikan, resep. Naon teh Bu, mere du. Bener dulu gitu. Bener karunya lah salah wae lah. Karunya salah wae. Jadi salah kira henteu mah. Henteu kor, henteu keket mengken, teu sahau kadua gap. Oh keur mah goreng patut, goreng ad. Salah kitu kudu dicek. Cekal. Cekek. Hari Ibu saha namanya teh? Bisa ya. Bu Tita togol ngomong teh nya. Itu cekel bawa ke pengajian kita ngaji lain cekek ongko cekek ngeureuh wae Bu Tita ongko cekek ngeureuh wae gitu. Jadi gitu tah. Jadi pun tadi ibu nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala ngan wayahna di mana-mana urang hayang boga salaki soleh geus didoakeun siga kieu nepikeun ka ngadoana berjamaah hartina punten ulah salaki wungkul nu soleh pamajikan ge kudu sarua soleh ulah kadang-kala salaki gede ambek urang ge sarua buat heueuh sungut samut bari jeung camer dibarengan ku hirup gitu ya maka salaki buat baud wae nyauja ka salaki camerut wae dibere duit sakieu camerut dibere duit sakieu tetep bersyukur hayo we ka salaki teh nuntut aya nu kitu aya eueuh katingali ibu terima jujur gede bohong gitu kaduana pun tadi ibu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala jadi imbang salaki soleh pamajikan soleh gitu imam punten salakina dangdana gining wae pamajikanna taragin make hiji make baju ge sarwangan sok kitu jeung kitu we nyebunya di imah kutang hiji murah nyebunya gitu bu baju jeung bawang jeung dah segala aya bu tek bange ke si dapur teh asup ka kasur nyebunya bau cengek bau bawang beureum bau bawang bodas nyebunya moal kue dahar jengkol atuh pugu we salaki teh loba anu kesel mantak baru cerai gara-gara jengkel gara-gara jengkol gitu. Nah itu nutukan cicing wae. Ya ibu saya itu. Ayo batur sering lu sering, lain batur sering mah ceuring ibunya. Tinggal di hareup. Ya mah batur sering lu sering tuh tinggal. Ibu ngalamun we tukang ibu saya. Gelis. Ibu tinggal di mah geus nyarane di juru ibunya siga loba masalah gitu ya. Gitu. Katingali loba hulan-hulan. Ya jadi goreng sangka dia itu Delis maka mas seri cabai bunga jadi goreng sangka tuh tiap itu si Bu Tita bu saya kita hamburannya kemudian kayak gitu seseri anu ulah ningalikeun deui sabab dan jujur ibu yakin balik di mah loba nu nanya bener Bu Titanya jadi wayananya Bu Tita ya jadi ulah goreng sangka jadi ngalamun teh lain ulah hayang nyarane nyebutnya sabab aya pangajian mah sok nundut beda jeung lajo dang jadi ngeunah lajo dang mah semangat beda jeung pangajian sok nundut ada kala lajo jogran dan mah sok ngilu jog ustaz mah tara joget nanti ustaz mah loba dulur bisa kieu duit deui kitu tong mikiran duit ibu mah punten ya ibu mah menang duit mah Ustaz kieu mah da manunggutan wah kumaha Bu Tita gitu jadi ibu-ibu nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala wayahna rehannya anak omat sabab hidup didoakeun ti dieu ku jamaah sadayana niatan hidup ngarumah tangga ibadah
Jadi sakabeh tek-tek jeung bengek urang hirup di alam dunia digubrekeun ku Allah ke alam lahir, ke alam dunia, alam buana tengah teh punten lain keur senang-senang, lain keur ngeunah-ngeunah, lain keur poya-poya, tapi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tapi keur ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Hartina lahir ke alam dunia urang geus kontrak jeung Allah Subhanahu wa taala, hirupna maotna kabehana lillahi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sadayana lillah karena Allah. Itu. Jadi urang teh hirup teh kudu ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Sadayana kabehana hirup kudu ibadah. Sabab naon? Allah meres buruh keur ibadah nyata surga. Pak Heri udah cenah sholatnya berat, abdi mah 5 waktu teh cenah abdi hayang ka sorga, tapi abdi tara sholat menang. Allah mah pek teh teuing sabab Allah nyiptakeun surga keur tara sholat. Terus teh Pak Heri abdi mah cenah alim ibadah puasa capek puasa teh nahan lapar nahan haus hayang asup ka surga bisa wae. Ngan syaratna kudu gelo nya gitu. Terus teh sabab nu gelo mah teu keuna kuhu sabab teu ngabogaan akal, teu aleh. Mantap lamun ibu-ibu sadana hayang ka surga henteu salat, hayang ka surga teh puasa, syaratna kudu gerak-gerak tobat. Gerak-gerak gelo melong ka ustaz sih. Gerak-gerak tobat cerita. Gerak-gerak gelo ka ustaz teh gitu. Mata jamaah nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, wayahna lamun urang ayeuna ngabogaan anak nyebunya hiji kawinkeun jeung nu beunghar, jeung boga pangkat, jeung boga jabatan, ngan wayahna lamun aya di boga budak kawinkeun jeung santriwan atau santriwati. Keur nulungan urang sadayana, rehan pinter kacapi, punten engke di akhirat moal ditah ngacapi moal. Leres. Punten leres Bu. Bukan sound system, unggal pepa manggul, moal masang di jero kubur moal. Terus Bu, tapi anu bakal jadi syafaat dunia, syafaat akhirat nyata zaman nu ngabogaan ilmu. Mantep punten ibu punten tikahkeun ka anak, tikahkeun anak kanu jadi santriwan santri. Cenah Pak Heri abdi manggung boga minantu santriwan santriwati naon bararudug. Anu mah santri mah buduk, cenah Pak Heri mah buduk, mong abi mah teu ridho abrig-abrigan. Da ustad ge sarua Bu. Butuh buduk. Kausan ibu buduk. Barokah yuk. Terus nyebut gelo, nyebut buduk aing teh. Si kagak gue mikir ustad. Buduk gelo gitu. Jamaah nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, niatan ibadah mantapna nya. Niatan ibadah. Pesantren apa dulu? Gane ngomong wae atuh. Ayo ngilu ngomong, ustaz ngomong ngilu ngomong. Ya punya, itu tang baru dulu nyebunya sabab ibu punten ya mantap urang sarua nyebunya sabab kabehana ge dijieun ku Allah di syariat keluar tinu bau nyebunya leres teu. Cipapang keluar Cipapang leres Bu. Nya leres teu. Hartina punten ibu nya, hartina urang sadaya ge sarua komo ustaz dijieun lagi tinu barokah. Dia pemati dia. Kalau saya juga bau buduk. Jadi hati aing kan dia. Gitu jamaah. Jamaah. Masih aya? Lanjut. Ade tembut kanyut deh. Situ. Tuh, gitu nyebutnya. Jadi wala tadribi ila wajhi. Omat Kang Rehan punten ya kasep anak king wayahna hidup tidak didoakeun jadi caroge anu soleh, kaduana kanu jadi istri mah omat ulah sahau kadua gap ulah babariteung wala tadribi ilal wajhi komo neungeul wajahna teu beunang nganyeri hatekeun hate pamajikan. Ieu mah kumaha tuh? Pamajikan nyebutnya kadangkala disentakan, pamajikan kadangkala dipeditan, bahkan kadangkala salaki nganyeri hatekeun ku nyandung. Terus Bu ngajarkeun sunah rasul saya punya nikah itu sunah rasul teh kumaha punten nya anak ka Siti Khadijah nepikeun ka Kangjeng Nabi mah punten anjeunna dakwah ka wengian teu wantun mukna kaketrok muka
pantok diantep Siti Khadijah cenah kulam Kangjeng Nabi ridho kulam di luar katirisan bakating ku alim nyari hatekeun istri terus sebut mong jam 2:30 eta Siti Khadijah keluar bumi ka mana cenah kau caroge kaula can keluar dibuka eta panto ku Siti Khadijah tulakna nepikeun ka dibuka eta pantona ditinggal ku Siti Khadijah eta carogena Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keur bobo katirisan keur murungkut Siti Khadijah ninggal Kangjeng Nabi nepikeun ka ngahlas hatena ngaluarkeun cai panon ngecahkeun cai panon Siti Khadijah dipangkon eta mastaka Kangjeng Nabi disimpen di lalahun Siti Khadijah ngeclak cai panona Kangjeng Nabi gugah ku cai panon Siti Khadijah kumaha si Kangjeng Nabi punten ibu Kangjeng Nabi mah harita kalah langsung menta hampura nya nepikeun ka embung nyari hatekeun istri selama Siti Khadijah dipi istri ku Kangjeng Nabi can pernah nyandung ari urang nu kolot hirup keneh pamajikan geus tilu aya nu kitu aya nu kitu tah eta teh salaki GR gelo gede rasa nu kitu teh salaki gede rasa nu kitu teh punya gelo gitu tuh Kangjeng Nabi mah sia kitu ngan ibu-ibu nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala pun lamun istri ridho dicandung ku caroge istri ikhlas dicandung ku caroge eta teh jatahna surga ibu ridho dicandung astagfirullahaladzim engko yang ke surga ibu hoyong ke surga tak ridho dicandung astagfirullahaladzim tapi ibu sok ngaos ya sok ngaji sok aya Kangjeng Nabi tahajud darah tahajud ibu upami saroge urang tahajud eta sae teu oh sae eta aya Kangjeng Nabi nikahna sabaraha kali bu poligami teu Kangjeng Nabi istri nyandung teu Kangjeng Nabi nyandung upami saroge urang nyandung kenging teu astagfirullahaladzim aya nyandung teh sunah atawa dosa hukumna oh sunah eta teh lamun saroge urang nyandung asal lieur ngaji teh jadi oh gitu ibunya hesenya yang kasurga kana bosna ibunya kerek diuji ku seperti kitu wae urang geus teu itu geus teu itu komo nyebunya Kangjeng Nabi Ibrahim istrina opat Siti Hajar Siti Sarah Siti Hajun Siti awas cara dia ngomong Siti Hajar, Siti Sarah, Siti Hajun, Siti ayo ngacaprak deui konturo tidak pikiran teh saya tahu nya konturo dicandung ibu opatan anaknya punya tapi di dosa dayana ahli surga. Jadi lamun kira-kira na ayeuna bapak-bapak ibu sadayana nyandung satuju atawa moal? Rek ridho atawa moal? Rek ngambek atawa moal? Asli ya teh. Asli namun teu bohong. Rek ngadat. Asa teu ngati ngaji teh. Bikin tadi amuk gitu. Aduh, alhamdulillah nyebunya. Mudah-mudahan we cara ke urang teh sing saroleh nyebunya, sing saroleh sing iman katanya, sing imannya ka urang sadaya. Jadi omat kasebana king wala tadribi ilal wajhi omat hidup sing jadi salaki anu bagernya ka pamajikan. Sabab naon? Itu teh anak batu. Terus bu. Anak batu itu teh lain anak urang. Hartina itu geus ngerahkeun ka urang sadayana, percaya ka Kang Rehan sadayana sagemblengna lahir jeung batina wayahna jaga kamuliaanana, jaga kahormatanana, ulah nepikeun kali nyeri hatekeun hatena komo wani tunggal teu menang. Mending kene Kang Rehan sing soleh pamajikan di bumi erek angkat ngucapkeun assalamualaikum pamajikanana nu soleha ngajawab waalaikumsalam tingali ibu caroge urang teh punten dina kita buku dulu jen punten lamun urang ningali hate caroge dibarengan ku nyaah dibarengan ku cinta dibarengan ku deudeuh dibarengan ku karena Allah Subhanahu wa taala ningali caroge urang eta teh sarua jeung ningali kabah. Komo lamun salakina jangkung badag jeung hideung. Ya Bu, jadi tinggal ibu kurang tah.
Lamun aya istri ningali carogena luar biasanya deudeuh nepikeun ka ngadoakeun ka salakina punten, nepikeun ka paman salaki ini didoakeun, nepikeun ka ayeuna pamajikan hayong poe ngadoakeun eta teh bu punten teutepan istri ka caroge dianggap teu ka baitullah. Hayang nyium ajar aswadi ku hoyong. Hoyong cium tarang salaki. Salakina hidup. Kebaik, pulasnya ku areng. Jadi ibu punten ieu. Lamun urang nyium kening salaki urang, dina kita buku dulu jen 70 dosa orang gugur harita keneh lagrag sabab urang nyium salaki pilu ku kaiklasan cium tarang ku ibu balik ti dieu gerawan salaki sakali teh 70 lamun 2 kali 104 lamun 3 kali 110 aan dieu dengke ku ibu balikeun Beng saberapa kali kaitung dosana BAKP. Bade gitu bade awas ibu lain mah hayo we gawe pamajikan tubuhnya mantap nu tarang ngaji mah lebar teu apal padilah nu teu ngaji mah lebar teu apal padil hayo we ngadangkak gawe aya kan kitu ibunya mantap pamajikan teh kudu ngadangkan ustad bedakeun ka salaki ngadangkak yo pabalik salaki kieu cek lagi teh kumaha ai mane lieur balik teh ngaji teh gitu datang aing diciuman gawe ngadangkak saha ustadna halus jamaah tuluikeun geus cukup jamaah harunya aja anu bade sungkeman nya mudah-mudahan saprehan niatan ibadah ka Allah Subhanahu wa taala wayahna bageuna laki hidup di dieu kapayun pikanya istri wala tadrib ila waji wa in idza ta'amta oma bere tuangeun tinu halal jeung barokah bageunya didoakeun si gede milik sing loba rezeki sing panjang bari kunjung sing beunghar ku harta bari beunghar ku harti mudah-mudahan sing jadi rumah tangga baiti jannati surga dunia surga akhirat sing jadi rumah tangga nu awal jeung akhir nepikeun kangge jaga di alam akhirat. Ibu jaga pangintennya cekap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, alhamdulillah hatur nuhun pangarsa Bapak Ustaz Heri.